tega sih tuh mutuskeun aing. Padahal aing kurang naeun coba. Kasep meunang. Aing han hideung dong seutik. Wajar atunya karena gawe kuli. Aduh. Aing jas jono eta. Ke. Keur naon sia eta nya kakadangan di dinya? Dipantek ku aing sia. Hei. Nah, sia ngagetan urang. Wawanyanan sia. Ari sia keur naon di dieu? Ujang. Kakadangan di dieu siga jablay sia. Fuck you. Ari dia di dieu nanyaan aing di dieu keur naon? Sia manya ditanya ku aing malah nanya balik, goblok sia. Dia daripada hesan di dieu, makanya ieu aing ditutup dieu kok. Galau bareng urang, curhat aing jeung kana dia yo. Oh geus ayu. Aing. Ari sia keur naon di dieu, ngaganggu aing keur bahan bae. Dia aing enak-enak rebahan di ketap sia goblok. Lain kitu, Jon. Aing tadi galau, Jon. Aing diputuskeun ku situ. Nyeri hati aing paling jero tah. Dia mah teu ngartikeun aing. Aing curhat ka dia. Mumpung dia aya di dieu, aing jadi sorangan. Oh, geus terus kumaha. Jadi kieu, Jon. Aing padahal ganteng ya. Fuck you. Kan hideung dong seutik. Si itu tega ninggalkeun aing. Apa gara-gara aing waktu menuju sana ya? Sampai tega seta. Kira-kira dia boga solusi teu jeung aing. Tolongan aing yo. Kakandamu tolongan nih, kakandamu. Aha, aing boga ide. Kumaha lamun urang Sarminah bujuskeun bae. Lamun teu parapkeun kana embe. Saya tekan begitu geus dong embe. Lamun diparapkeun pasti embe ge bogoheun. Kumaha? Ai, pan kitu dia mah. Dia malah mere solusi bagus malah nu maehan anak batur sia atuh aing ketempuhan ke manglising udah baik. Aing buronan dia tahanan 201. Mere hideuna teu bener sia teh. Aing pusing aing keur sia. Sama wae sia jeung kabogoh Sarminah kan itu. Dia daripada pusing-pusing mikirna Sarminah, makan ngopi jeung aing hayu ilu ka warungna Marjuki. Oh eta Marjuki, kopi nikmat. Kopi hideung. Ayo berangkat. Ya bener. Oh deh kopi hideung kupu-kupu. Eta lah nu pusing ge minggat. Nu lain mah nya hayang pusing eta kudu ceban pertama. Aing mah tinggal nginum ieu jeung kopi lieur langsung. Sayo berangkat.